Bismillahirrahmanirrahim. Darsan ngaos urang sadaya kitab Barokot halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ilmu sareng wal ilmu daruriyu sareng ari ilmu anu bangsa daruri. Ma eta perkara ma eta ilmu layaqau anu henteu tumiba itu ma an nadrin tina mikir wa istidlalin sareng nyuprih dalil. Kal ilmi seperti nyaho al waqi'i anu hasil kana hate al waqi'i anu hasil kana hate bi ihdal hawasil homsi kusabab salah sahijina panca indra anu 5 al-dhahirati anu dhahir. Wahia sareng ari itu al-hawasi as-samu eta pangdangu cepil wal basaru jeung paningali wal lamsu sareng panyabak wasamu sareng ngambung wadzauku sareng ngasaan pangrasa wadzauku sareng pangrasa. Painahu mangka sanyana ilmu yasulu eta hasil ilmu bimujarodil ihsasi ku wungkul ngarasa biha kalawan itu biha ku itu ihdal hawasil homsi min gori nadrin tina liana mikir wa istidlalin sareng nyuprih dalil. Wa amal ilmu sareng anapon ari ilmu al muktasabu anu diusahakeun bahwa mangka ari itu ilmul muktasab al mauqufu eta anu ngadago eta anu didagokeun ala nadri kana mikir wal istidlali sareng nyuprih dalil. Kal ilmi sepertinya hobi annal alama kusanyana alam hadisun eta hadis. Pa innahu mangka sanyana ilmu mauqufun eta didagokeun itu ilmu ala nadhari kana mikir fil alami dina alam. Wa ma sareng perkara nusahiduhu anu nyaksian abdi sadaya kana ma bihi dina alam minat tagoyuri tina baroba payan taqilu mangka pindah itu alam min tagoyurihi tina tagoyurna itu alam ila hudusihi kana anyarna itu alam. Jadi cek dina Sulamul Munawarok oge ilmu teh kabagi dua. Hiji aya ilmu qadim, kadua aya ilmu hadis. Tina ilmu hadis kabagi dua. Ilmu qadim atuh bisa kabagi-bagi, ta ilmu hadis kabagi dua. Aya anu husuli, aya anu huduri. Jadi ilmu hadis teh kabagi dua, ilmu hadis husuli sareng ilmu hadis huduri. Tina husuli jeung huduri kabagi dua, aya anu nadori sareng aya anu nadori sareng aya anu doruri. Nah, jadi ilmu hadis husuli aya dua, nadori jeung doruri. Ilmu hadis huduri ge aya dua, hiji nadori kadua doruri. Tah naon atuh ngaran ilmu hadis daruri? Pandina Sulamul Nawarok dijelaskeun wa nadhari mahtajalit ta'amuli wa aksuhu wa daruriul jali. Kan kitu cenah. Wa nadhari ta naon ari ilmu daruri? Ilmu teh ilmu daruri aya ilmu nadhari. Ari ilmu daruri mah malayak wa an nadrin wa istidlalin, ilmu anu teu ngabutuhkeun kana mikir jeung nyuprih dalil. Eta namina ilmu daruri geus jelas seperti seuneu teh panas, uyah teh asin. Eta teh ilmu daruri.
gula teh amis. Nah, eta namina ilmu daruri geus jelas. Kal ilmil waqi'i bihidal hawasil homsil dhahirati, seperti nganyahokeun al waqi anu hasil kana hate, ilmu anu hasil kana hate biihdal hawasil homsi ku salah sahijina anggahota panca indra anu lima anu dhahir, asamu panguping, wal basaru paningali, wal lamsu panyabak, wasamu pangambung, wadau kujeng pangrasa. Eta mau hasilna ilmu teh cukup ku ngarasa ungkul ku eta panca indra anu lima bari jeung teu kudu mikir. Wa amal ilmul muktasabu pawal mauqufal nadhari wal istilali. Tah ilmu anu diusahakeun mah nu disebutkeun ilmu nadhari eta mah ngabutuhkeun kana mikir jeung nyupri dalil. Seperti mana di dieu dicontohan ku ajengan musannif kal ilmi seperti nyahona bi annal alam hadisun. Tah eta teh urang nganatijahkeun al alam hadisun teh meunang mikir tan gedungan teh ilmu nadhari. Mana cek dina ieu urang qadiahkeun al alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadisun yuntiju al alam hadisun. Kan gitu meunang mikir eta teh alam teh barobah wa kullu mutaghayyir hadisun, ari nu sok barobah teh anyar berarti natijahna al alam hadisun. Tah eta nu kitu ngaranna teh nadhari. Wa nadharu sareng ari ngaran nadharu huwa itu nadhar al fikru eta mikir fi halil manduri dina tingkah anu dipikirna naon pihi dina itu al liu adia karena supaya nganepikeun itu pikeru ilal matlubi kanu disupri. Anaon ari ngaran nadru? Ari ngaran nadru mah mikir dina tingkah anu bisa dipikir pikeun nganepikeun kanu dimaksud. Model ayeuna 2 kali 3 sama dengan genep, kunaon pangna 2 kali 3 sama dengan genep? Tuluy we dicobaan dipikir. Oh, 3 na we aya 2 siki atawa 2 na we aya 3 siki gitu. Eta tah kan kitu ngaranna teh nadhar. Naon ari ngaran fikru eta aya dina sarahna. Al fikru harkatun nafsi fil maqulati dina halaman 5 panghandapna nasara. Al fikru harkatun nafsi fil maqulati, harkatun nafsi gerakna hate fil maqulati dina perkara anu bisa dipikir. Amma harkatu fil mahsusat, anapun ari gerakna hate dina perkara mahsusat anu teu bisa katingali patahyilun, mangka eta mah tahyil, eta mah tahyil. Tos tah kitu ngaranna teh tuluy. Wal istidlalu sareng ari ngaran istidlal talabud dalili eta milari dalil, nyupri dalil, liu adia karena supaya nganepikeun itu pikru, supaya nganepikeun itu talabud dalil ilal matlubi kanu disupri. Pamuaddin nadari mangka ari anu pamuaddan nadari mangka ari anu didatangkeun ku mikir wal istidlali sareng nyupri dalil wahidun eta anu sahiji. Jadi istidlal mah nyupri dalil pikeun ngadugikeun kana penuh supri sarua bae anu didatangkeun ku nadari jeung istidlal eta teh sahiji. Naon? Supaya nimbulkeun kana natijah, supaya nimbulkeun kana kasimpulan. Wajam ul musannif jeung ari ngumpulkeunana musannif bainahuma di antara nadhari wal istidlal fil isbati dina netepkeunana wa nafi sareng ngeuweuhkeunana takkidun eta naukidan. Di duanana aya dihijikeun nadhari jeung istidlal teh eta mah dina pangna ku musannif dikumpulkeun teh naukidan we. Wa dalilu sareng ari dalil wa eta dalil al mursidu eta nunuduhkeun ilal matlubi kanu disupri li anau karna sanyana matlub alamatun eta jadi ciri li anau karna sana dalil li anau karna dalil
alamatun eta jadi ciri lianau karena dalil alamatun eta jadi ciri alaihi kana itu matlub jadi dalil mah anu nuduhkeun kana disupri sabab eta dalil teh ngajadi ciri kana ayana matlub wal dhannu sareng ari ngarandon naon ari ngarandon mah wal dhannu sareng ari don tajwiju amroeni eta ngameunangkeun dua perkara ahaduhuma ari salah sahijina itu amroeni adharu eta leuwih dohir minal akhari tibatan anu sajena indal mujawiji mungguh anu ngameunangkeunana wasaku sareng ari sak tajwiju amroeni eta ngameunangkeun kana dua perkara la maziata anu taya kaunggulan eta mujud liadi mapikeun salasina amroeni ala lahiri kanu sajena indal mujawiji mungguh anu ngameunangkeunana patarodudu mangka ari ragu-ragu ari bulak-balik pi qiyami jaidin dina nangtung nambang jaid wa napihi sareng henteuna qiyam ala sawai netepan kana akur sakun eta mangmang wa ammaru jahani subuti wa maru jahani subuti jeung sartana wa maru jahani subuti jeung sarta unggulna tetep wal intifai sareng eueuh donnun eta sangkaan naon ari ngarandon ari don mata ju amraini adu ma ada rumil akhor ta'adonnu nyaeta ari ngarandon mah tajwiju amraini ngameunangkeun kana dua perkara ahaduhuma adharu min lahir ari salasina eta dina dua perkara leuwih dohir tibatan anu sajena mungguh jalmi anu ngameunangkeunana nu dimaksud amraini teh mang jejen nyaeta ngaisbatkeun jeung nganapikeun tulis anu dimaksud amroeni teh nyaeta ngaisbatkeun jeung nganapikeun gitu. Ari ngaran sak mah tajwiju amroeni lamajiat alihadihima ngameunangkeun kana dua perkara bari aya anu ngunggulan kana salah satuna imma netepkeun wa imma nganapikeun alalahori kanu sajena indal mujawiji monggo jalma nu ngameunangkeunana mana contona ajengan abdi hoyong terang mana sak mana don patarodudu piqiyami jaidin wa nabi ala sawai sakun ari ragu-ragu dina nangtung namang jaid jeung henteu nangtung bari sarua teu aya nu ngunggulan eta ngaranna sak talamun aya unggul salah satuna unggul imma netepkeun wa imma ngeuweuhkeun tanu kitu ngaranna don wa usulul fikih sareng ari usul fikih ay alladzi tegasna anu wudia dipernahkeun bidi itu alladzi naon hadhil waraqatu ieu kitab waraqat naon hadhil waraqatu ieu pirang-pirang lembaran turukuhu eta pirang-pirang dalilna fikih ayat turukul fikih tegasna jalan pirang-pirang jalan fikih ala sabili jmalin depan kana jalan gemblengan kamut lakil amri sapri mutlak nasegat amar wa nahyi sareng nahyi wa fi'lin nabiyyi sareng mutlakna padamelan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ijma'i sareng ijma' wal qiyasi sareng qiyas wal istishabi sareng istishab min haisul bahsi tina arah-arah ngabahas an awaliha tina anu awalna anu kabeh bi anau kusna awal nyata mutlakul amri lil wujubi eta pikeun wujub wasani jeung kusanya anu kadua wasani jeung anu kadua gitu wasani jeung anu kadua anisani bi anau kusana sani lil hurmati eta pikeun haram nahyul mutlak lil hurmati wal baqi sareng ari anu sesana bi anna kusan wal baqi sareng anu sesana wal baqi sareng anu sasesana atap kana ana waliha anil baqi bi anha kusanyana baqi hujajun eta pirang-pirang hujah wa ghairi udalika jeung liana madkur mimma dina perkara saya di anu bakal datang itu sima ma'ama sarta ana perkara ya talakon ucung mandelma bihi kana itu ma
sayati bihilapi turuki kalawan berbeda jalan fikih ala sabil tafsir tepan kana jalan tafsil. Mana contohna nahwu aqimus sholata umpama lapad aqimus sholata aqimu kudu ngadekeun aranjeun as-sholata kana salat wala taqrabu jeung ulah deukeut aranjeun kabeh azina kana zina wa sholatuhu sareng salatna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ka'bati di Ka'bah kama seperti perkara akhrajahu tos ngaluarkeun tos ngariwayatkeun hukana ma sa Syekhani Imam Bukhari Muslim wal ijma'i sareng ijma' ala anna li bintil ibni kana sanyana eta pikeun bintil ibni incu awewe ti anak lalaki bintil ibni sanyana pikeun incu awewe dan laki asudusari sapergenep ma binti sulbi sarta anak awewe teges hae sulamu asiba dina sakira-kira daya nu ngasobahan eta maujud lahuma ka itu bintul ibni sareng binti waqiasul burri sareng nyiaskeun gandum waqiasil burri sareng nyiaskeun gandum alal arusi kana pare fi imdinai bai ibadihi dina narima kacegah ngajual sawarehna itu burri bibadin ku sawarehna deui illa masalan bimislin anging pantarna bimislin ku pantarna ya dan kalawan panangan biadin kalawan panangan kontan ya dan biadin kalawan tampan tinampan cek ieu nama kama seperti perkara rawahu nu geus dengan nama sa muslimun Imam Muslim wa istishabi taharati sareng langgengna hukum suci liman pikeun jalma sakanu mangmang jalma pi baqoiha dina tetepna itu taharo palisat mangka lain itu anu kabeh minal fikhi eta tina fikih. Tas wa usulul fikhi wa indukira jeung sanajan ditutur naon badua sawarena nu kabeh fi kutubina kitab fikih tamsilan karena nyontoan qawaid tamsilan karena nyontoan qawaid. Tas wa turukuhu wa usulul fikih ala diwadiya fi hadil warqatu turukuhu ay turukul fikih ala sabil ijmali. Jadi usul fikih teh anu diwadokkeun dina ieu alladzi ieu kitab warqat ieu pirang-pirang lembaran teh ari usul fikih teh mang jejen turukuhu ay turukul fikih ala sabil ijmali. Jadi usul fikih teh dalil-dalil fikih turukuhu pirang-pirang dalil fikih ala sabil ijmali netepan kana jalan gemblengan. Jadi jalan-jalan fikih netepan kana jalan gemblengan secara garis besar. Mana contohna di dia contohan ku musannif kamutlakil amri sabri mutlakna amar mutlakil amri lil wujubi mutlakul amri lil wujubi ari mutlakna amar eta pikeun wajib. Amar tapa dikaidana naon lil wujub amar dimutlakeun lil wujub wan nahyi sareng nahyi model mutlakun nahyi lil hurmati ari mutlakna nahyi eta pikeun haram geus kitu del kayak di dieu mana dicontohanana tah wa fa'lun nabi pada melawapalin nabi pada melan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ijma qiyas istishab tina arah rangabas tina awal nu kabeh ta eta teh sadayana jadi hujjah fa'lun nabi ijma qiyas istishab teh eta jadi hujjah wa gori dalika jeung liana itu madkur mimma sayati ma mayatalaku bihi bilapi turukihi ala sabi tafsili berbeda jalan dalil-dalil fikih anu depan kana jalan tafsil. Nahu aqimus sholata ta aqimus sholata ieu dicontohan ku musannif mutlaqul amri lil wujub aqimus sholah aqimu pilun amrin aqimu fi'il ampilu amrin al amru idza utliqat yan sorifu ilal wujub mata ke dina ngodiahkeunna as-sholatu ma'murun bil mutlaq wa kullu ma'murin bil mutlaq fahuwa wajibun yuntiju as-sholatu wajibatun. Nah gitu mah diakeunana teh
ari salat diparentahkeun kalawan mutlak wa kullu ma'murin bin mutlak bahwa wajibun ari sakur-sakur perkara anu diparentahkeun kalawan mutlak eta hukumna wajib maka natijahna yuntiju as-shalatu wajibatun salat hukumna wajib. Mulai dia mana wala taqrabu zina kan nahyul mutlak lil hurmati az-zina nahyun bil mutlaki wa kullu nahyin mutlak wa kullu nahyil mutlaki lil hurmati yuntiju az-zina muharramatun az-zina hurmatun eta haram az-zina muharramatun. Tos ieu lapad az-zina sakumaha kamari geus dijelaskeun Mang Jejen lapad az-zina teh lapad mufrad mu'arrab bi al yufidul umum dihandai ieu cek jamul jawame ieu kudu ngarti lapad az-zina teh lapad mufrad mu'arrab bi al yufidul umum lapad anu dimaripatkeun ku alif lam yufidul umum umumna kumaha hiji kaumumanana teh umumul amkinah kadua umumul ajminah katilu umumul ashos kaopat umumul ahwal. Yes ngapa lapad mu'arrab bi al yufidul umumul amkinah umum tempatna rek di mana bae tempatna mah rek di hotel rek jerkut rek di saung haram hukumna jinah teh gitu. Ayeuna umumul ajminah waktuna rek usum hujan rek usum hareudang rek usum halodo rek usum tiris pokona mah haram hukumna. Katilu umumul ashos rek lalaki rek awewe rek aki-aki nini rek pamuda rek budak leutik hukumna teh haram kaopatna umumul ahwal umum tingkahna rek bari nangtung tah mah rek bari ngadapang rek bari nongeng tah mah haram hukumna gitu. Tah lapad ma'ruf bi al yufidul umum gitu Mang eta mangedar ta wa salati fil kabati itu salatna Kanjeng Nabi sallallahu di Ka'bah. Nah eta teh kama rajau saikhani wal ijma'i tah wal ijma'i sareng ijma mana ijma para ulama bin libintil ibni as-sudusu ma binti sulbi kieu ijma para ulama incu ti anak awewe mayit ninggalkeun anak awewe hiji anak awewe jeung incu ti anak lalaki mayit ninggalkeun bintun kada ieu ke mah urang jalankeun ngalamun ngaji rohbiah nya kudu perlu eta ngaji rohbiah mayit ninggalkeun bintun ninggalkeun bintul ibni tah bintul ibni ieu kengingna sabaraha sapergenep sudus bintun ieu nisfu tah lamun dietakeun Mang Jejen ieu teh disambung-sambungkeun keneh mah sarua we jeung 2/3 pan 2/3 anak mayit tinggalkeun 2 anak awewe atawa leuwih warisanana teh 2/3 bagian furdul muqaddarahna teh lamun dihijikeun mah ieu teh ngali itu anggar 2/3 lamun rek dijumlahkeun mah coba jumlahkeun ayeuna 1/2 ditambah 1/2 sabaraha ieu Mang Jejen tah ieu penyebutna pembilang dan penyebutna berarti genep ya genep genep kali hiji genepnya genep ayeuna kali genep bagi 2 3 berarti 3 per genep jadi 4 per genep jadi sarua jeung keneh 2/3 dijumlahkeun mah anggar tos ya 2/3 tah gitu udah kudu cerdas ngaji rohbiah deh ngaji rohbiah kudu cerdas kau ngaji palak mah
Aduh, ngaji palak kieu we kagak menang saminggu mah. Aduh, pada puyeng ngaji palak mah mang jejeun euy. Ngaji robiah ge Allahu akbar kabeh teu bisa ngitung mah hese euy. Allahu akbar kabiro komo ditah ngajalankeun sok jalankeun. Tos tah kitu tah. Tuluy wal haitsu la muasiba laha lahu majid ya asobah jadi mayit ninggalkeun bintul ibni wa qiyasul buri ala laruji ngiaskeun ayeuna gandum kana pare dina narima kacegahna ngajual sawarena ku sawarena kajaba kudu padan pinadan kudu sarua jeung kudu kontan da kalantaran sarua dina pada elat ribawina wa isi sabit taharati liman sakabi bakoiha langgengna hukum suci pikeun jalma nu mangmang dina tetepna suci suri kieu merenya Mang Jaid jam 11 teh geus wudu maksud rek salat duhur goran geus dicai meureun geus dian Mang Jaid geus digawe geus macul jam 11 geus kacai geus wudu heula ada begitu jam 11 geus wudu begitu jam 12 cek Mang Jaid teh geus batal apa acan yakin tadi jam 11 geus wudu geus batal apa acan maka eta Mang Jaid dihukuman suci can batal wudu naon sababna pancaqida al aslu baqau makana ala makana al aslu al adam asalna ge can batal nyatu acan tah gitu teraskeun wa kaifiatul istidlali cenah sareng pertingkah nyuprih dalil biha kalawan turukul fikih aya turukul fikih tegasna aya turukil fikih tegasna pirang-pirang jalan fikih pirang-pirang dalil fikih min haisa tafsiliha tina arah nafsil na turukil fikih inda tarudiha dina nalika ta'arudna itu turukil fikih likauniha karena sanyana itu turukil fikih don niatan eta bangsa sangkaan min taqdimil khosi tina ngalakeun khos alal ami kana am wal muqayyadi sareng muqayyad ngaheulakeun muqayyad ala mutlaki kana mutlak wa qori dalika jeung lianu kabeh wa kafiatul istidlali jeung ari pertingkah nyuprih dalil biha kalawan turukul fikih tajuru eta narik kitu kaifiatul istidlal ila sifatiman kana sifatna mujtahid yastadilu anu nyuprih dalil itu man biha ku eta kaifiatul istidlal wa wasangar iman al mujtahidu eta mujtahid pahati salah satu mangkari nutilu hiya itu hadis salasa al panu etapan al musamma adu dingaranan bi usulil fikih usul fikih li tawaqqufil fikih karena ngadagona ilmu fikih alaihi kana ye pan tos salajengna wa kaifi ari fikih teh ari usul fikih teh tadi hiji turukuhu ala sabil ijmali kadua kaifiatul istidlali biha cara nyuprih dalilna seperti narjeh meureun di dieu nya cara nyuprih dalil kalawan turukul fikih min haitsu tafsir tina arah nafsilna nalika tahrud seperti di mana-mana tahrud antara anu khos jeung nu am anu kudu diheulakeun ida taradul khos wal am kudimal khos seperti ayeuna contona meureun nya di mana-mana aya hadis khos jeung hadis am mangka kudu dilakeun hadis khos gitu seperti contoh merenya memeh pidato nah maca salam heula nah bismillah heula hadisna aya dua pan kullu amrin dibalin la yubdau bi bismillah fa wa doa ajdamu abdar sementara dina hadis pidato mah ibdau salam qabla kalam maka nu diheulakeun naon dina urang memeh pidato maca salam heula kakara maca bismillah naon sababna tah kitu dina muqayyad jeung mutlak
model ayeuna dina eta it kurokobatin dina ayat nu sejen mah it kurokobah hungkul sementara dina ayat nu sejen it kurokobati mukminatin. Tah lamun ayeuna terjadi ayeuna misi kiparat sumpah kiparat ngabunuh misalna teh maka kiparatna teh ngamerdekakeun abid anu mukmin. Dina ayat anu hiji mah mutlak it kurokobatin asal abid we pokona mah. Dina ayat nu sejen make it kurokobati mukminatin. Jadi nusa dina ngiparatan dina ngabunuh dina kiparat dihar dina kiparat sumpah deh ngamerdekakeun abid anu mukmin tah kitu. Idza taradul muqayyad wal mutlaq kudimal muqayyad kitu. Dal kieu contona isuk-isuk Mang Jejen rek ka pasar Ciawi berarti penting keneh geus Mang Jejen geus bebeja ka ngedar urang geus kan rek ka pasar Ciawi cek Mang Hedar deh kieu Mang Jen lamun ka pasar Ciawi mah nya pangmeulikeun baju bodas kuring deh butuh ieu kameja bodas nya rek ka mana rek hanjang aduh urang teh hayang make baju bodas hayang make ieu hayang make baju kameja bodas ari penting da pas isuk-isuk papanggih deui jam 6 tah Mang Jejen ieu duitna ye rek ka pasar mah wayah nya pangmeulikeun baju kameja we geus sakitu unggul penting mah pangmeulikeun baju kameja warna bodas ari ayeuna mah baju kameja unggul mana nu kudu dipigawe ku Mang Jejen meuli baju kameja bodas dan bener rek nganjang teh meureunnya mereka tinggal cekrep tah gitu wakai wageri dalika jeung liana nu kabeh wakai pilis dalu biha jeung pertingkah ngadamel dalil kalawan turukul fikhi tajuru ila sifatiman kulantaran atuh aya cara-cara ngadamel dalil narjeh jeung sagarupana atuh tajuru narik-narik ila sifatiman kana sifatna mujtahid yastadilu biha anu ngalap dalil dari sejalma ku eta kaifiatul istidlal wa wal mujtahidu ta eta teh mujtahid. Jadi patuh pahadihi salah satu mangka ieu anu tilu kade usul fikih teh mengandung tilu hal Mang Jejen nu dituju ku usul fikih teh tilu. Mana nu tilu teh hiji turukuhu ala sabilil ijmali hiji kadua kaifiatil istidlalu biha katilu sifatu mayyastadilu biha mujtahid teh mujtahid mutlak mujtahid tarjih mujtahid fatwa ari urang mah mujtahid cikeumeuh apal mujtahid cikeumeuh mujtahid kaberangan urang mah mujtahid cikeumeuh urang mah geus ijtihad cenah da boloho urang mah lah geus taklid lah urang mah ka mujtahid mutlak mujtahid tarjih mujtahid fatwa urang mah pangkatna ge mujtahid cikeumeuh urang mah apal mujtahid cikeumeuh turu kuala sabari ijmali hiji nah jadi anu dituju ku kitab waraqat atau ku usul fikih teh tilu Mang Hedar hiji kai turuku ala sabil ijmali jalan-jalan dalil-dalil fikih numutkeun jalan ijmali kadua kaifiat lisali pertingkah cara milih dalilna katilu sifat lumayas lebiha sifatna jalma anu nyupri dalil ku eta turukul fikih nyaeta anu disebutkeun mujtahid. Nah jadi pahadihi salah satu mangkarinu tilu hiya alfannu etapan al musamma bi usul fikih anu dingaranan ku usul fikih litawakupil fikih karena ngadagona ilmu fikih alai kana ieu pan wa usul fikih aksamun to sallallahu alaihi wasallam bi muradi subhan